الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Allahu a'lamu bimuradihi fi ikhtilafil laili satune iku tetep ing dalem narima gonta-gantine wengi lan awan bizihabi wal maji kalawan lumakulan tegak wa ziyadati wa nuksan lan wulan suda wa ma khalaqallahu lan barang kang ngadamel sapa Allah fis samawati ing dalem sakeh langit bin malaikati nyatane saking pirang-pirang malaikat wa syamsin lan sarengenge wa qamarin lan bulan wa nujumin lan pirang-pirang lintang wa ghairi lan liyane mangkono malaikat syamsin qamar nujum kabeh wa fil ardi lan ing dalam bumi min hayawanin tanda saking hayawan wa jibalin lan pirang-pirang gunung wa biharin lan pirang-pirang laut wa anharin lan pirang-pirang bangawan wa asmarin lan pirang-pirang bubuhan wa gairiha lan lian kabeh la ayatin pasake yakti pasake ayat dilalatin tegese sake dilalah la qudratihi ngatasi kawasan Allah Ta'ala lemalur ya Allah liqawmi yattaqun kadue kaum kang warara dia kaum kabeh ing Allah fayu'minuna maka iman ketia kaum kabeh khusuhum bihitin nangtukan ya Allahum ing kaum kalawan dan tutur lianahum kena satu negaum al-muntafi'una biha kang arep mangbat kabeh biha kalawan kabeh biha kalawan kabeh tadi simak asja anhar kabeh Allah ngajelaskeun pertama penciptaan langit bumi jeung eusina kedua tingkah-tingkah dadamelan Allah berbagai planet-planet katilu kamangpaatan dadamelan Allah kaopat hidup nyaritakeun setelah dijieun sakitu poharana sikap manusia terhadap dadamelan Allah kumaha
Cek Gusti Allah inna fi ikhtilafil laili wan nahar sanyanya eta dina perbedaan peuting jeung beranggun tagantina peuting jeung berang gaya peuting gaya berang gaya peuting gaya berang nyaho-nyaho urang umur teh geus 62 tahun 11 bulan 28 poe. Jadi lamun urutkeun ka umur galib Kangjeng Nabi 63 2 poe deui. Udah ganti berang yang penting. Insyaallah karim. Gorenganan eta teh nu kamari li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Maksud lagun ganti berang yang penting teh bizihabi wal maji. Ke berang ke penting ke berang ke penting ke berang ke penting. Oke wasiadati wanungson tambah jeung kurangna. Aya panjangan peting berang kurang cara di Eropa kurang keur waktu ka Iran bae ge eta teh ti petingna panjang harita keur ka Iran mah berang panjang berang jadi lain 12 jam 16 jam petingna setik. Jadi lamun puasa teh mah urang biasana mah kan 12 jam, 3 jam subuh datang ke maghrib, ieu mah 16 jam. Oh, lamun ke Amerika deui ka belah dituna eta teh bisa 18 jam. Birang. Tuh, aya nu panjangan peuting tergantung kumaha urang nagarana jeung kumaha kabeneran kerja nu jeung simalna ayeuna bulan naon? Ayeuna bulan naon? Oktober. Bener teh aing teu percaya ye. Ya ulah timbul tingana lah di dieu bae. Bener teh. Jadi berarti ku hari teh mizun Oktober mizan zai 7. Nah, aphamtun mezalun jun jahun yun sahun agasun sepsun jun burujun simaliun berarti ku ari janubi. Nah, lamun janubi berarti ieu teh bagian kiduleun garis khotul istiwa. Ieu teh panjangan peting. Ieu peting panjang. Entek zohor nage kurang di jam 12. Tek eta jam 12. Asar nage jam 3 keneh geus asar. Magrib nage nah ner kurang di jam 6 leuwih saeutik berang janubi ka ditu. Okmizun, nopakzun, deskauzun, sepsunjun, taburujun, janubiun. Engke ka di April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Juli, nah eta simali, kaler, tiga tulistiwa, kalerin genep buruj, kalerin garis tulistiwa, genep buruj, kiduleun garis khotulistiwa, jadi buruj teh ngan 12. Namun tadi 28 bagi 12 terus kawanyahoan ku urang bakalna dina manzilah nu manana. Nah, ieu bakal kanyahoan ge berang jeung peutingna. Engke kanyahoan jam-jamna ge dihitung ku urang teh sebab eta teh moal kaluar tina 28 manzilah dibagi 12 buruj. Tinggal bulan-bulanna bae meneran di bulan mana. Itu keur carita biziyadati wal nuqsan. Nya. Nah itu sekali itu kalau ke belakang Eropa keluar itu panjang kitu berang. Tapi engke sakalina waktu penting bae di kabelah ditu sakali mah berangan sebab panon poena ieu katutupan terus dikutub bah. Aya berang bae, aya peuting bae. Ieu urang makan ieu ngeunah. Aya berang, aya peuting, aya berang, aya peuting.
di negara batur mah aya peting detengan 4 jam aya 5 jam burong panjang engke berang-berang peting bae mentek dipertanyakeun ka ahli palak ketika ieu negara teh beurang bae ngaturna kumaha ngatur salat ketika peting bae dan sakadar 4 jam berangna teh teu penting we teh salatna kumaha zuhurna asarna magribna isya ai keur ceramah mah asa jadi kiai barang manggi masalah kos gitu ka kiai anu bae lah cak kiai anu teh mah masalahna asing ka kiai anu bae lah teh urang teh jadi kiai teh lamun can manggi masalah ngejere bebeng barang manggi masalah cabutan bulu aing budak ulah dikiaikeun ku sia giliran bae aya nuduk datang deui ngejere bebeng deui tah ieu urang teh loba teu ngejere bebeng jadi bekos kieu masyaallah kan nu mantak Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja tur jadi wali eta teh bener-bener nya nama urusanana sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim Syekh Maulana Hasanuddin gitu kenenya jadi walinya jadi raja iya itu masalah orang jadi raja jadi wali masalah bating presiden orangnya wali si serih ya memang usuk serih ya jangan nikahkan sabaraha kalinya nah eta wali ngaranna sarua jeung si eta wali ge wali eta nya nama Sayanya nagung tagantina peting jeung berang ke peting ke berang bakan tambah panjang peting tambah panjang berang kurang peting kurang berang nah inu kajadian dina planet-planet Wa khalaqallahu fis samawati wal ardh jeung berbagai hewan-hewan makhluk-makhluk Allah nuku Allah didamel di langit jeung nuku Allah didamel di bumi Masya Allah makhluk-makhluk nu didamel di langit ku Gusti Allah para malaikat di samping planet-planet nanu sejen ya matahari ya bulan ya berbagai bintang anu ngeusian di alam malakut teh eta adalah malaikat wajib urang percaya bahwa Allah ngadamel malaikat teu kahitung jumlahna sakumaha teu kahitungna nikmat wa in ta'udun nikmatallahi la tuhsuha mal kahitung malaikat urang maca subhanallah jadi malaikat sungutna aya 10 dina hijina sungut nu 10 cal deui engke jadi malaikat teh sungutna 10 deui urang sakali maca subhanallah bae ge geus diciptakeun malaikat sabaraha mantap ulah loba-loba maca subhanallah loba-loba urang maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadilah malaikat lumpat malaikat hiber ka Madinah lapor ka Kangjeng Nabi atuh lamun urang henteu boga kayakinan kos kitu atuh moal maca-maca sholawat moal maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadi malaikat lumpat ka Madinah lapor ieu saha abdi sholawat saha sholawat Haji Pendi dideuleu kok jore wallah alam geus kos kitu we cekeun teh pasti teu husu kan aya deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad celek jadi malaikat lapor kan ieu saha abdi sholawat saha Kifudoli kok kasep coba we upaya jangan betul menang batur kasep heran kudu akur jeung nyana batu bol bisa atuh batur maca sholawat make ilmu ikhlas walah deui bae ya Allah ya Rabbi komo lamun urang maca dalail mah Jumat ti dieu ka dieu Sabtu ti dieu ka dieu kan kudu ijazah eta mah geus malaikatna jutaan lapor ka ditu kanu nyiptakeunana ka Imam Jazuli di Maroko jadinya terus ka Kangjeng ya Allah ya beda sosok malaikat
lu tadi mah kos gitu kan tah malaikat tepi karsepeun malaikat cek dia aing mal maca sholawat leuh parah atuh leuh parah teh baca sholawat teu sholawat urang ngieu mah keur carita malaikat itu urang lamun sosonoan jeung pamajikan kemudian mandi likulikototin malaikatun urang mandi junub nawaitu rafal hadatsil akbar tiap tetes jadi malaikat lapor ka Gusti Allah ye eta lamun sapeting sakali mandina mun 2 kali ribuan jutaan malaikat nu mantak urang mandi jima deui mandi jima deui mandi pamajikan kos sering amat lain hayang-hayang teuing neng nyiptakeun malaikat. Masya Allah. Likuli kototin malaikat tiap tetes dari malaikat aku baca bayu. Malaikat itu malaikat. Allah karim. Oh. Nah iya lagu si Allah nyiptakeun langit jeung anu nyicingan di langit. Penduduk langit teh malaikat Kangjeng Nabi mah geus pernah nyaba ka langit kahiji langit kadua langit katilu langit kaopat langit kalima langit kagenep langit katujuh papandiga papanggihan Kangjeng di langit kahiji kadua katu sampai langit katujuh sampaikeun ka Kangjeng Nabi teh ka Sidratil Muntaha terus lalakon tidinya teh ka surga. Masya Allah karim tuh Kangjeng bahkan Kangjeng keur babarengan jeung para sahabat Kangjeng senyum seri Kangjeng senyum seri cek sahabat teh Kangjeng seserian sorangan kumaha tapi ka Kangjeng mah kan keke aya naon lamun si eta seserian sorangan ye budak aing lupat ka mana ya dari sebentar mawa golok, mun mah golok. Kangjeng masih tetep urang tungguan aya naon. Aju Kangjeng Nabi kitu teh leungeunna teh. Kieu tah truk. Beres Kangjeng Nabi biasa ditaruh sahabat. Tuhan, Tuhan tadi seserian kunaon? Cak Kangjeng kula tadi teh diangsongkeun neuli sorga. Aju kikituan eta teh keur ngala buah sorga. Aju kunaon teu di ala. Inget lamun di ala, aju kan beureun maraneh hayang, aju kan di dahar. Mun geus ngadahar eta engkena moal hayang dahar sepanjang hirup. Sebab ngarasakeun kanikmatanana. Aju cek kula teh moal wakah di ala sebab aya maneh. Oh, Tuhan mah kitu amat cek cenah teh. Kula ge lamun didelegeun sorga haji pendek nanti dulu. Aing teu rido nya ngadahar buah sorga. Ya Allah ya Rabbi eta Kangjeng Nabi inget aya sahabat moal jadi cek Kangjeng Nabi Masya Allah maksudna geus aya surga karaga pokoknya jadi dipoteskeun hampir beunang jatuh di hareupeun Kangjeng ngan inget encan wayah di dunia kudu ngadahar buah surga eta mah jangan yakinkeun bae surga geus aya berarti ieu teh geus aya tulisan-tulisanna nu aya di majelis ini teh bakal surga Firdaus, surga Aden, surga macam-macam geus aya. Geus aya ieu teh. Asal tahajud namanya nu bener. Geus jelas. Begitu beres Kangjeng Nabi merengut luar biasa. Pikasieun wajah Kangjeng teh. Ngabiri-giri kaji. Naon ieu? Beres Kangjeng Nabi biasa dikesang Tuhan musieun ditinggalikeun neraka Masya Allah kalabangna tina seuneu orai tina seuneu kalajengking tina seuneu Kangjeng makan ningali ya bahkan penghuni nerakana ditinggalikeun cari cing sahabat kabeh nu ngajawab anna aktsaru ahliha an-nisa panglolobana penghuni neraka awewe ya Allah ya Rabb cak Kangjeng Nabi Masya Allah di kumaha teu lobana tuh awewe ngagoda jasa ka urang deun teu ngagoda kumaha ya make baju dadana muka
Ini kumaha teu ngagodana tuh. Mantap kaji pendi ngacai ge. Ngacai sakuana leubuh ngora. Aya ditutupan dadana, make rok ka dieu, di dieuna dibelah. Kadeuleu keneh bae. Aya nu rapih jasa masyaallah ngan ketat apemna kadeuleu. Nih kumaha coba ayo. Awewe mah ya Allah eta segi pakaian doang encan nu lain-lain. Aing mah kabar ti sia teh. Masya Allah Kangjeng ditinggalikeun surga, Kangjeng ditinggalikeun neraka. Ya Allah ya Rabb. Langsung geus ba Kangjeng ka langit ka hiji ka dua ka tilu tujuh ka Sidratil Muntaha ka aras. Lengkap Kangjeng. Dek dakwah kumaha Kangjeng geus pernah. Geus pernah nyaritakeun surga geus pernah ka ditu Kangjeng. Bahkan dihandap ge ditembongkeun surga. Neraka carita neraka geus ditinggalikeun Kangjeng. Masya Allah kari merangkat cerita langit kahiji kadua katul enggeus Kangjeng ka ditu Sidratil Muntaha enggeus aras enggeus Masya Allah kan kalau hilmah pun teretetna ditingali ku Kangjeng Nabi kolak dek ka mana dek kumaha penghuni surga penghuni neraka ditembongkeun lengkap Kangjeng ya Allah nah iya gunta gantina peting jeung berang panjang jeung pendekna peting jeung berang berikut penghuni langit para malaikat wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardh jeung pangjang bumi ku Gusti Allah diciptakeun bumi teh ya Allah ya Rabb urang lamun ningali di timur tengah mah beuh nagara teh pinuh ku gunung jeung batu urang ningali deui maka dia ke Eropa mah ya Allah ya Rabbi loba tatangkalan di Iran geus sakitu suburna beda saeutik Iran jeung Baghdad nya duh kabelah itu ke Uzbekistan Masya Allah di samping cuacana ngeunaheun wow tatangkalan pohara Turki sarua betis sebab saeutik deui ka Swiss urang nae di Turki mah aya kereta nu langsung ka Swiss ka ditu sakedeung cuma 2 jam kereta api deket urang negara-negara ningali urang di Yordan Masya Allah eta mah tangkal tin jeung zaitun ambalaya dina Al-Quran jelaskan watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin disabak urang kan itu demi tin demi zaitun wa turi sin oh gunung Tursina sepanjang di Mesir terus datang ka ditu turun terus ka naon gitu garana ka Yerusalem eta gunung Tursina wa turi sinina wa hadzal baladil amin maka katingali kan kurang subur amat eta Yordan ya Allah ya Rabb terus berangkat ka ditu ka Yordan katungtung ka makom Abu Ubaidah paingan Kangjeng Nabi Khidir teh waktu dipanggihan ku salah sahiji wali di mana di Yordan di ditu di deket makom Abu Ubaidah ucai tatangkalan kucai loba pisan tatangkalan eta teh naon gitu ngaranna anu sok di sayur teh bayem ambalaya wah begitu ningali di Yordan luar biasa loba tanah-tanah nu teu kagarap Kanjeng Nabi hadir kan singgah di gunung di tatangkalan ngadahar tatangkalan nu mantak disebut Qadir teh hejo nu mantak hejo teh eta teh lantaran barang daharna jajadian jadi pokoknya hejo bagus gencelang teu pernah ngadahar sugan ngadahar nasgor gitu ente Kanjeng Nabi Khidir dongengna Kanjeng Nabi Khidir ngadahar dasgor atawa bala-bala ente bangsa cilok cireng cilung daraya
Ya cireng nyaho urang. Ya, cilok nyaho. Barang nyele cilung, naon sih cilung? Goreng aci digulung, Masya Allah. Urang Garut aja ngukum kita pagawean kos itu mah. Nah, iya Kangjeng Nabi Khidir, tapangi di Yordan pan. Sering kapang Kangjeng Nabi Khidir di Yordan. Mantak di itu aya Masjid Khidir. Di beladena aya makam sahabat. Urangnya bakal dinya ka masjid Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Eta teh singgahna sering pisan di masjid eta. Tuh. Nu diajak batu jangan lalakon pan. Teu nyaho. Bari kalau ditanya di mana eta masjid? Nya na kieu we di mananya? Di mananya? Ai nuduhkeun di Labuan. Ya. Bangsa. Jalur teh jangan nanaon nya mah. Tah, ieu urang nyere ieu keur carita wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardh. Hewan beda-beda di Asia, Afrika, Amerika, Australia. Aya hewan-hewan anu teu betaheun di Indonesia onta. Aya anu teu betaheun di Mekah kebo. Teu betaheun kebo dibawa ke Mekah. Aduh, sak jalan ujang gupak blon. Teu betah nya nama biasa gupak atuh. Teu betah kebo makan. Kudu gupak bae pan nya nama. Tah ontak itu kayaknya datang ke dia nyari tirisin iris ya kan yang meresep di nu panas baik ontak manuk ge sarua baik maha kawasa Allah diciptakeun ku Gusti Allah wa ma fil ard hewan gunung-gunung nu aya di negara urang jeung gunung nu aya di timur tengah berbeda Allah karim bihar lautan ada beda urang kan kamari ieu teh ka laut anu marojal bahrain yaltaqiyan anu amprok antara ieu cai laut jeung cai darat didinya bagi dua anu baheula Kangjeng Nabi kitu Musa alaihi salam diudag-udag ku Firaun marojal bahrain yaltaqiyan kan itu ningali ya Allah laut merah jeung laut hijau eta bisa tengah hiji laut teh ieu beureum ieu Kangjeng Nabi Musa diudagkeun teh dinya ngabuktikeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kan sieun urang ya Allah ya Rabbi ieu horeng lautna teh sepanjang laut urang teh terus malipit eta maha kawasa Allah teu beunga hiji laut cai nu ieu jeung cai nu ieu maha kawasa Allah pohara ieu jibal bihar anhar jeung kali-kali anu geus jelas lah Bengawan Furat Bengawan Dajlah eta mah kan di itu di Baghdad nah nu urang we sadane ku urang ku sadane mah sahebat-hebatna Bengawan di Baghdad moal aya getek ya di urang mah getek mah lulu di Bogor ka dieu nek getek teu jauh Baghdad apa itu getek getek itu adalah awi ditumpuk-tumpuk itu getek namanya ternyata oreganan orang Bogor teh dek jualan awi teh hararese di urang mah geus di jeung getek kamu di negara mana mah getek di urang da khususon teh ye Bengawan wa asmar jeung bubuahan ya Allah ya Rabb dek hayang buah naon di Indonesia aya kabeh waluh ti mimiti waluh nu leutik datang ka waluh nu gede terong ti mimiti terong leutik datang ka terong nu gede nu beuleud nu lonjong nu panjang terong di urang aya heuh hayu naon deui itu tanu paria teh anu putih nu hejo anu hideung paria di urang aya anu cara rendil aya paria teh nu panjang bae aya paria teh weuh masyaallah pohara di Amerika mah paling ge paria nada di urang mah aya paria kos kitu tuh di urang paria nada di Amerika mah aya di urang mah paria belut masyaallah eta mah kan kudu di batuan sampai panjang gitu mantap kaji peniki bobogana pernah di batuan nurutan eta meureun sampai panjang teu beres sama budak hiji ya urang naon tuh oyong aya oyong di mana aya oyong di mana aya ieu oyong di urang ya Allah ti mimiti oyong nu leutik datang ka oyong nu segeng gede oyong aya herbis
herbis. Kuku geus boah macem-macem geus boah. Sok jualan naon gitu tan bodetan sok bode gentong. Waluh geus aya di Indonesia mah. Orang Amerika ge orang luar negeri bingungin terlalu banyak. Loh, cau. Ayo geura ge, urang hitungan ge caunya. Cau emas. Ayo geura. Cau Ambon, cau Kepok, cau Raja, cau Nangka. Yo coba tuh. Ayo coba. Kulutuk naon deui? Eta sapecari sih. Emang orang lembur atuh nyawan kan. Kami mah orang kota tuh nyaho. Cau, ya Allah, ya Rabb. Datang ke santri di bere mun ngariung di bere cauna cau apu geus di dahar. Geus di dahar teh mah paranti manuk. Paranti manuk eta ku cangkurileung. Mata kayaknya emang aing dianggap cangkurileung geus ya. Wah, ini percauan bae ge. Ka Lampung mun hayang nyaho hayang cau ka Lampung. Di Lampung teh dipelakan deui, jara di sorangan. Cak sombong gitu. Jara di sorangan, melak geus diantepkeun melak diantep. Wah, sabaraha hektar cau. Dibawaan ke Jakarta sapoena sabaraha puluh truk. Ayo coba. Di Lampung sabaraha truk, puluh truk ke Lampung. Masya Allah karim. Ayo di Merak antri cau malulu. Beuh. Datang itu nu ngadaharna bakal orang Jakarta. Mantap anu bagian melakna doang, anu bagian ngadaharna doang. Oh, ya Allah. Raja beki cau atah. Masak atuh ka manu asak. Mantap eueuh jang rakyat, jang raja kabeh. Nu atah beki, nu asak komo. Sial ta raja goblok. Eta kolot baheula kulon mikot itu nya. Aya hiji raja begina jauh atah cicing beta dongeng teh datang ka dinya doang tah. Ke balik deui nya aya hiji raja begina jauh atah. Urang ngadengekeun kan kesel. Anu asak atuh komo. Eta dongeng kos kitu teh kolot baheula. Geus sakitu. Aju naon deui atuh geus sakitu sakitu. Maksudna naon urang ngadengekeun kolot dongeng. Jadi raja manu atah beuki nu asak beuki eueuh jang rakyat. Oh, kaharti ku urang. Eta mah raja baheula. Eta mah raja baheula eta mah. Raja kuali mah jeung tangkal-tangkalna beuki. Aduh, dongeng kolot bisa dirasa masyaallah. Baheula mah nganu atah jeung nu asak doang tangkalna mah henteu. Aya-ayana mah jeung tangkal-tangkalna, daunna kabeh. Masyaallah. Wah, rata rajanya Karim Allah bisaan kolot baheula bisaan jasa. Ya Allah ya Rabbi dongeng haju ka harti bae. Mentek Ki Hairun mah ceramah tilok loba gedang hepe manan hepe ku baturna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Ceramah ngada atuh Ki Pudoli mah ceramah 2 jam. Mentek Ki Hairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biasa gedang hepe manan hepe ku baturna. Wabillahi taufik wal hidayah. Tapi maknana pohara gedang nu mantak hepe eta teh korenganan kajepit ku baturna. Tilok aya gedang kajepit ku nangka tilok aya. Geus kahartikeun ka dieu. Ya Allah ya Rabbi ya masyaallah. Guntagan pina berangjeng peting jeung hewan-hewan dan melku Gusti Allah di langit bentukna malaikat jeung berbagai planet jeung Allah ngadamel penduduk bumi jeung nu aya di bumi ti mimiti hewan-hewan berbagai hewan nungaran hewan-hewan leuweung ti mimiti nu ngarayap datang tu ngaluncat datang ku nu kerem termasuk manusia oge gunung-gunung laut-laut bergawe bagawan bangawan bubuahan oge jeung lian ti eta pokona mah sakabehna langit jeung eusina bumi jeung eusina la ayatil liqaumi yattaqun
eta teh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi kaum anu sarieun ka Allah, jelema lamun sieun ka Allah pasti merengket lantaran mikir. Kunaon sia cicing sieun? Jelema lamun teu sieun mah pasti moal cicing di imah. Jelema nu sieun pasti lumpat. Sieun ka maung lumpat menghindar tina maung. Jelema sieun ka gajah lumpat menghindar tina gajah. Jelema sieun tina pocong pasti cicing we di imah. Lumpat menyelamatkan diri cicing di imah. Sia itu henteu ka mana lockdown sieun aing besi aya corona. Cicing we di imah we lockdown sorangan. Instalasi mah listrik tah mah. Aduh, Masya Allah. Nah, iya supaya orang terisolir tinu sejen. Jadi berarti orang teh kudu mawas diri, tuh kan? Nah, cicing, sieun ngaranna sieun. Geus jelema teh kudu make masker lantaran sieun. Sieun make masker, heuh. Sieun besi corona lain, kunaon besi polisi. Oh, sieun ka polisi. Lain sieun ka corona, siapa sieun ka polisi? Bener. Lantaran cenah bejana kudu mere duit 250. Boro-boro jangnya anak aing itu dahar. Oh, jadi macam-macam kuari make masker teh. Anu sieun ka corona beneran, anu sieun ka polisi, anu sieun besi henteu menang nilai di negara. Itu macam-macam teh kos kitu mah. Nah, geus sabodo teh mah. Nah, nu jelas sieun menghindar urang. Sieun menghindar. Sieun ka neraka, sieun. Ngeridit terus. Teka harti kan jelema nu sieun ka neraka tapi masih ngeridit keneh. Teka harti berarti nya teh ngangsongkeun diri sarua jeung kieu. Gusti abdi teh ngeridit, abdi teh apal cak kiai teh, ieu teh ngeridit modal kieu teh 2 harga. Ieu teh haram hukumna sebab riba, tapi abdi dek ngalawan bae ka Gusti mangga, besi ku abdi dek dikejeburkeun ka neraka mah ieu mangga. Sarua jeung kitu. Jelema nu ngeridit sarua jeung mangga-manggakeun dirina asup ka neraka. Itu kumaha coba ayo. Ayo kumaha. Ieu kan kabeh majority. Ngeridit kabeh. Sia. Ayo udah kumaha. Ngangsongkeun diri ka Gusti Allah. Jelema anu sieun ka neraka makan menghindar tina neraka. Makelah aturan-aturan syariat. Ieu lah bagi jelema anu sieun ka Gusti Allah pasti berpikir itu langit sanu nyiptakeun lumpat ke mana bae pasti Allah. Itu panon poe sanu nyiptakeun pasti Allah. Itu bulan sanu nyiptakeun pasti Allah. Dongeng-dongeng na tadi ditu teh kapan loba aya makhluk aku malaikat sanu nyiptakeun Allah. Masya Allah kan. Kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nang nyiptakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir. Itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh Bitu geuninganna urang nyaho gunung Bitu waktu kula di Garut gunung Galunggung gitu. Kabelah dia nama loba gunung-gunung nu cek kenean. Aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer. Maha kawasa Allah dalil. Tuh, urang deui Lapindo, kamari ieu ban urang teh ke tahun mana? Pantau Jawa Timur lewat ka Lapindo. Go, kos kitu horeng Lapindo teh. Ieu ciptaan Allah mah film. Geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten. Di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh. Sebab naon? Eta lawang teh ditutup di jero taneuh aya lawang. Horenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa. Mas
Urang ningali di Rangkas Bitung, urang ningali di dieu di Bayah, urang ningali di kebelah ditu terus. Eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda. Nu mantap ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu teh aya sesuatu anu henteu bisa diderot. Begitu ditelusuri digali, ieu teh aya besi di handap. Besi kadot horenganan aya guha. Sieun orang Indonesia teliti di jero teh aya guha. Guha buatan Belanda, baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad. Eta teh geus diteliti. Sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi. Wari kan geus pakai satelit langsung ke Banten. Wow, sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah, ini terjadi. Kuari teh geus jadi emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kurang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lu mantap kuari teh ieu teh keur masa-masa transisi kajenting, masyarakat pada ngomong naon bae ge. Nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi. Wallahu alam. Seperti eta. Teu kudu diteruskeun sebab naon aya potensi-potensi anu luar biasa. Ya, gali tek cokot batuna. Terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas. Di Kulon malain lalagaan ya. Sabanten makanya. Sabanten termasuk Jakarta. Metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho. Urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat. Ngengkang amat. Aya naon sih di Jakarta? Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas. Wallahu a'lam urang lain suuzon seperti eta. Ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana. Nek nyaritakeun teh sabor taman nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul cek emas. Kuari mah karek jelemana doang nu macul si emas. Ya, Kangjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali engke bakal macul cek kaget puteus beundeuleu emas. Geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas. Babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibelikan gitu 2 kali loba petani ngajualan emas baik ujung-ujungnya emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di ditu emas macul di dieu emas teh hasilna sih mah lain emas maculna hasil emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah kerajaan opak jilid gede mal kaburu sia macana. Wah, aju macana ge kos aja pendi mah lambat. Atuh maca kos kitu bata bener kira tamatna. Tuh. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula, zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana, termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Nah, tilap asupkeun kuari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang,
anu di Lampung digalit aya titik-titik dah urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh ge eta teh geus aya tah lamun di Garut didinya cenah di mana kiai di ngagali beak kujin sia modar ti heula di Banten mah komo di Banten aya titik-titik sejarah datang buka oh iya dia anu asli kayaknya mah aya emas sok boga dek kieu ngisingna maksudna asli masuk ka mana mah heran asli pas balokan parah ya Allah ya Rabb Indonesia pohara di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkeun di dituna baca ke orang sejarah Masya Allah kari pohara nah itu bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana mali bejakeun saat aya perubahan di negara demi dan demi tadi itu ada demit seperti itu Masya Allah kari ya Indonesia diperebutan teh lain sakadar ku Amerika lain sakadar ku Inggris lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda tapi Jepang ge hayang ka Indonesia Cina hayang ka Indonesia berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh di Indonesia manusia-manusiana sing garitek atuh ka Karawang aya ka Purwakarta aya ka Subang aya di Bandung aya hayang neuleuh telilik di Bali geus kusur kuaha hayang cenah ongkos degro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua Ambalaya sih lengkap di Indonesia menu kasep nu jore Ambalaya manusia berpikirnya cerdas emang anu panggilanna bisa nyeun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia anu nyeun kapal Indonesia ngan ditutup di Bareuli anu bisa nyeun kapal mobil bisa hiber Indonesia tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teu diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5 nah kalau kamu di sini ntar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya ceritanya seperti eta ayeuna kan ke Jepang dibelikan ke orang Jepang kuari aya di Jepang Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia. Di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah. Di barat ada ngabunuh teh aku hoga geula. Di parahyangan mah diajak ngobrol seseria. Bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seuri cegrok. Entas ngabunuh ge seserian. Goblok nu coba. Indonesia gua lengkap di Indonesia Masya Allah tepuguh tekaruh nyiptakeun nu edan sa Indonesia Ambalaya di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh Jawa Timur nu edan Jawa Tengah di edan Bandung nu edan di Banten nu edan kok serempak amat sih nu aredan bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia ngaju kadeuleuh goreng edan beneran tapi bener maksudnya bisaan di Indonesia nu nyeun igomah di Mekah eta kurang Madura Masya Allah kan mahal eta puluhan real kurang Madura mah diciplak percis jasa atuh wala real wala rupiah atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing loba amat gini ya aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu Ambalaya amat jadi ribuan kieu barang di dieu aya igomahan barang di dieu aya igomahan eta tangkorak Madura sabaraha puluh tahun karena katangkep Masya Allah nyen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi timitin nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap ayo kabeh di Indonesia mah ayo polisi tidak boleh ada narkoba harus diselesaikan harus dibersihkan
tangkap, beritakeun nu ieu mawaan narkoba. Selesai di Indonesia mah. Masya Allah. Wah, urang bener ya. Tapi urang teu nyogok, eleh ke di meja di hakim. Urang salah tapi mau duit. Bener. Ieu urang kumaha hebat di Indonesia. Di Indonesia mah jadi presiden ya diputuskeun ti penting di negara mana. Ieu keur carita hebat Indonesia, mah keur carita hebat Indonesia. Mau masalah di Indonesia. Jadi bae. Bila perlu memeh subuh lah. Waktu wiridan Indonesia istimewa di Indonesia kurang naon hebat di Indonesia aja kumaha biasa bae masalah seuri sia ieu kan keur carita nyiptakeun ma fil ardi nya ieu telah ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum-kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teu eueuh tatadina ieu langit teu eueuh tatadina alam teu eueuh haju lain petet lain jajadian dan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana di akhir ya ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun nusieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal ge ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon hartina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia nyisieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anu sieun ka Allah berpikir sebab ieu merupakan la ayatin dalil kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat setiap zaman Allah nurunkan Rasul nanti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus kabelah dia Kangjeng Nabi Musa terus kadieuna Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi ieu segala rupa kemewahan ieu teh ciptaan Allah cak saha cak Kangjeng Nabi beuh bahagia jelema anu bisa jaba ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya anta syamsun anta nurun fauqa nur sebab naon Allah nyiptakeun cahaya sakabehna ge ieu teh cahaya Kangjeng Nabi Muhammad mun dicaritakeun cahaya-cahaya Kangjeng Nabi Muhammad panjang diri urang ieu teh urang teh aya cahaya Kangjeng Nabian nu mantap ketika urang ngadengekeun Al-Qur'an teh ieu teh kok ngeunaheun dijelas-jelaskeun sebab naon aya cahaya Kangjeng Nabi ketika urang nyaritakeun sorga kabita aya cahaya Kangjeng Nabian ketika urang nyaritakeun neraka ngerejeut aya cahaya Kangjeng Nabian komo lamun cahaya Kangjeng Nabina kurang dipupuk jadi subur ai Kangjeng Nabi teh kapan Rasul Allah atuh lamun cahaya Kangjeng Nabi kurang dipupuk Kangjeng Nabi nah ieu teh sebagai utusan Allah urang na ge atuh bisa sakumaha Kangjeng Nabi mengenal Allah secara hakiki tinggal dinyanyakeun bae di diri urang teh dipupuk ye supaya bener-bener cahaya Kangjeng Nabi timbul mun cara batu cincin mah ieu teh sanggeus teh dimodif terus digosok engke keluar cahayana disebut naon eta seter ikan Haji Pendi mah boro-boro seter dibentuk ke encah dibentuk heula ragaji heula ulah ka dipake poles seter cet cara kipu doli kan saya seteran Haji Pendi atuh seteran nya mah hasud bae asal batur bae nu bagus dikieu bae kudu nyana bae nu bagus ada Masya Allah geus atuh Haji bagus lah batuna batu seter lah geus kajen ngan geus bagus lah ngan batuna ieu mah batu gunung kan batu teh batu hias geus jelas teh makan rubi itu teh kan batu hias teh
ya nu hejo teh ada teu ngaranna jamrut eta kan ngaranna batu hias anu biru teh naon ngaranna sapir eta kan ngaranna batu hias eta kan jelas atawa kuari di kulon teh menang ti kali naon maya sia maja maya teh orang Cina ya kali maya urang mah maja bae atuh kali itu batu kali maja cek kali maya urang gorong haju nurutan cek kali maya jadi cacadelan tolol maja teman itu bagus ya nu hebat makan dibawa ke Jepang kemudian diolah timbul dikaduniakeun di puluhan juta dipasarkeun eta batu dah Haji Pendi mah ieu mah batuna batu kolar dijieun ku hayang-hayangna ieu mah jadi boga batu cincin geus lain batu hias ge ku jadi dijieun batu teu daek seter teu daek atuh sepeda batu kolar atuh biasana ge jang ngecor ada Gusti Allah lagu gas ieu ayat sinar Kangjeng Nabian nah komo di bulan Mulud ye supaya ster angsongkeun ka muludan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syam nah iya kan gini hendak ya seteran yang jawab kurang beres muludan teu dibere berkat bendu seterna ka mana seterna goblok dasar tadi dah diciptakeun tina batu kolar teu daek seter geus anta Samsun anta Badrun lagi geus urat lagi geus tetep teu daek seter kan Aiki Fudali mah ceramah nyana asrokol nyana balik teu diberkatan kok bendu oh bendu tuh si eta teh mah nu ngomong nama mah hasud teh Ki Fudali mah biasa bae je balik deui sorban tinggalin Dok, seter awak kurang tanpa aya muatan nanon di bulan Mulud aya muludan awak sia geus ulah hayang nanon aya dibere mah cokot tapi ulah sok hayang geus mulai tah aya berarti jerona aya hayang asal ngomong gitu baik aya hayang hari dibere mah cokot bae eta hayang ngaranna tapi aya menta mah ulah tapi lamun teu dibere panderi balikna seterkeun awak kurang seterkeun ya Allah ya Rabb Masya Allah supaya seter cekas bener-bener cahaya Kangjeng Nabi keluar emang kajian Nabi Kangjeng Nabi magis tersepun karena dunia namun orang sodakohna masih kene diutar diatur eta teh cahaya Kangjeng Nabi setik sebab naon Kangjeng Nabi mah lamun sodakoh teh saayana kaboga tuh lamun dicaritakeun Kangjeng Nabi orang mah cinta bae geus moal katutur ge boro Kangjeng Nabi na Siti Fatimah na ge teu meunang aya anu ngendong harta di imahna aya korma sesa meme sare bikeun aya naon bae dahareun meme sare bikeun atuh pan urang mah boga kulkas ulah Kangjeng Nabi na ulah Siti Fatimah putrina tuturkeun ku sia moal bisa ye embung aya harta nu ngendong embung aya boh naon tuh aya aki-aki datang ka Kangjeng Nabi lantaran geus 2 poe teu dahar teu nginum menta cek Kangjeng Nabi aduh poe ieu kurang teu boga pan kitu dongeng didongengkeun kapan diunggal kitab teu boga cek aki-aki teh masyaallah kula jauh ieu teh masyaallah kari datang ka dieu mah nya ieu make prasaban sagala Kangjeng Nabi oh cek Kangjeng Nabi tadi tuh ka Siti Fatimah cok ka putri kaula Assalamualaikum waalaikumsalam kula dipiwaran ku Kangjeng Rasul ka dieu naon 2 poe tinggi nya jauh nya teu dahar boga anak boga pamajikan boga anak boga pamajikan boga incu si aki make tungket-tungket aja ya Allah ya Rabb cek Siti Fatimah kok Gusti Rasul ngutus ka dieu pan nyaho meureun Gusti Rasul di imah teh eueuhna naon ya kumaha sih Gusti Rasul emang eueuhna roti sugan asa semplek eueuh korma sugan asa balah teu aya ya Allah tapi berpikirnya Siti Fatimah moal pati-pati nitah Kangjeng Rasul lamun encan ka idrok boga pikiran gitu kan putra ka bapak sebab Kangjeng Rasul
di teangan ku janda di mah geus. Oh iya meureun ye. Aya Fatimah keneh nu mere. Fatimah binti Hamzah ieu teh nu mere kalung 20 gram. Oh iya meureun dibikeun jeung wadah-wadahna ya kieu. Si Aki barang deuleu masyaallah. Wah, bebe aja ka Kangjeng Rasul. Dibere naon? Ieu cenah dibere ieu ye. Jual apa ulah terserah, tah barang dijual teh geus milik anjeun. Kanjeng Rasul kan pohara eta ka idrok aya di imahna nyelap ka kongkorong dibikeun kabeh. Urang mah palingnya lamun deuk dibikeun teh mah dipetel. Ulah kabeh dipetel saya teh sanaon gara-garana. Samata ya kata ieu ngan boga ieu nah ya besi dorakan samata bae teh sia tah kan itu jang dahar mah urang mah paling gekos gitu kan. Ieu mah teu kabeh tiba-tiba geus teu mikiranna naon eta putrina. Lah, masya Allah karim langsung baik ayah Abdurrahman bin Auf dek dijual mohon gede dijual hargana seadag-adag 20 uang dinar emas ditambahan ku 100 dinar perak ditambahan deui ku roti ditambahan deui ku daging onta parantinyana yeuh geus balik dibikeun cak si Aki teh ieu mah tuh lain beubeulian ku sieu mah ja. Ieu mah teh sampai 20 gram tapi ieu mah ku onta bae ge. Enggeus segera balik ka ditu. Cak si Aki masyaallah nya ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dibales Gusti Allah ieu nu mere terutama Fatimah. Geus beres amin. Cek Kangjeng Nabi nu ngaminana Kangjeng Nabi. Kurang doana cek Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan dibales ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah tidak beberean ieu. Ulah cak itu atuh ngadoana cek Kangjeng amin. Ditambah deh mudah-mudahan diasupkeun ka sorga ku ikhlasna beberean ta eta nu pentingna mah cek Kangjeng Nabi sorga. Amin insyaallah. Deui atuh tambahan tah nu meulina ge mudah-mudahan dibales ku Gusti Allah mudah-mudahan dibere sorga. Amin cek Kangjeng Nabi ngamina. Ieu mah bong abang jadi kiai nu ngadoana budak teu amin. Bong aing mah panah kiai kudu aing bae nu ngadoa. Pokoknya di lembur ieu mah aing jadi imam, aing adzan, aing khotib, aing doa. Satungtung hirup aing aya kene di dieu awas ya lamun ka mimbar, dikontrak ya mah ku aing. Sial teh mah kiai goblok. Teu aja Nabi jawab amin amin bae, amin. Kita tuh dongengna gitu. Balik bari cerik bunga. Meureun bubulanan saksi Aki ieu mah. Cukup sakieu geus bae. Beres bubar Abdurrahman bin Auf langsung ngutus taham ngaranna abidna ya maneh ka ditu bejakeun ieu ti kula kitu ya bikin deui ka Fatimah bikin deui ka Fatimah jeung maneh sebagai abid dek dibikeun ka Kangjeng Nabi langsung supaya ngahadam di Kangjeng Nabi. Assalamualaikum waalaikumsalam maneh abdi saham ti abdi abid Abdurrahman bin Auf maksudna kade dek nganterkeun ieu ka Fatimah jeung kula dek dibikeun ka Kangjeng Rasul. Masyaallah cek Kangjeng Nabi geus balingkekeun deui. Tak tuh Kak merdeka maneh. Si Fatimah seseuria ngaku Fatimah. Cek Kangjeng Nabi gunaon seseuria? Tina ieu emas hiji abid merdeka. 2 balik deui ka kula. 3 ya Abdurrahman bin Auf teh kadoakeun sorga jeung kula. Nomor 4 si Aki beureudanan di ditu teh lain bae dahar jeung nginum meureun imahna ge kabangun. Haju tidak teu boga kendaraan jadi boga gara-gara ieu 20 gram ambalayah ieu kanikmatan teh saha deui nu hayang cek Fatimah. Masyaallah. Teangan coba awewe model gitu teangan. Coba sa Tangerang, sa Banten, sa Jawa Barat, sa Indonesia teangan model kos itu. Cek awewe teh ulah ka aing bae lalaki ge teangan. Gusti Allah. Ulah ngabandingkeun Kangjeng Nabi da putrina seperti eta. Fatimah Az-Zahra Fatimah. Ya Allah ya Rabb. Mantak lamun geus aya sinar Kangjeng Nabian, cekas. Urang mah pan aya ongkoh ngaku ka Kangjeng Nabi, tapi isuk-isuk ieu na da ceuli na ieu ceuli ieu. Ieu ceuli na ieu kos adu ngagegel hari digegel beurit. Ceuli digegel beurit. Barang ditanyakeun sia kunaon digegel beurit? Daho cenah beurit ieu kunaon. Barang ditempo teh di mana emang haesna di dinya. Orenganan dihandap aya lauk asin.
Wah, ku pelit-pelitna lauk asinage ditendeu di hadapan angkel atuh beurit sasaranna. Atuh cak beurit teh ieu bau ieu. Ya beurit mah teu salah nya ngan lauk asin kan. Nah lauk beurit teh salah, kacium. Oh iya nu hees Haji Pendi cek beres. Pernah terjadi ieu ka dokter Haji Pendi gara-gara pelit. Ya urang boro-boro sedekah cara Siti Fatimah. Buka lauk asin bae di hadapan angel teu kira-kira teh sebenarnya sasaranna beurit teh tungtung nama. Nah geus loba lah carita pelit teh ya. Tuh kiai mah sok acak-acakan geus 10:30. Cek aing ge tadi oper cenah kiai mah. Nah iyalah bawa gonta ganti peting jeung berang teh nuduhkeun kana maha kawasana Allah bagi anu mikir anu sieun ka Allah. Langit jeung bumi katut esina ieu teh geus ribuan kitab ribuan jilid moal kawadahan ku ayat ieu. Naon sebab nyaritakeun langit jeung esina bumi jeung esina kitabkeun ku sia. Sabaraha puluh jilid ribu jilid moal kawadahan. Nyaritakeun bumi bae ulah jeung langit tak bumi jeung esina. Ayo tatangkalan sabaraha ribu tatangkalan. Bubuahan sabadaha ribu bubuahan. Laut sabaraha jenis laut. Ribuan kitab cek ahli tafsir ayat ieu moal kawadahan ku ribuan jilid sebab naon langit jeung geusina bumi jeung geusina ulah bumi ulah langit bumi jeung geusina moal kawadahan cerita-cerita tentang di zaman Kangjeng Nabi Adam nu aya di bumi datang ka kuari bae ulah datang ka akhir zaman datang ka kiamat datang ka kuari moal kawadahan geus sabaraha kerajaan sabaraha rasul moal ka kitaban ribuan kitab hiji ayat ieu moal kaku moal selesai. Wah ieu ayat masyaallah nu mantak la ayatil liqaumi yattaqun. Lamun urang nyaritakeun tentang Firaun geus kudu ngarenyed. Urang nyaritakeun Namrud geus kudu ngarenyed. Urang nyaritakeun raja-raja anu biadab geus kudu ngarenyed. Sieun sebab urang mah percaya aya sorga percaya aya neraka boro-boro raja anu nyeusepan getih rasa masyarakat urang bae ge nu sakieu asana maling mah encan pernah ari lain maling anu tatangga mah dia bisa mengarah sarua henteu sakieu teh paling ge urang malah kasalahan teh tapi sieun iman urang mah gede alhamdulillah susah tapi gede iman batur mah nyeusup getih masyarakat nyeusup ditendun boro-boro nurtan Siti Fatimah geus berarti kan geus jelas jasa aya di manana geus teu kudu dicaritakeun ieu mah kudu ngabandikeun urang mah nu susah sieun dek malingna naon ge sieun ieu sendal jepit ya paling ieu tanggung mending nu kulit itu mah goblok garana nu jelas alhamdulillah urang mah aya kasieun ka Gusti Allah Subhanahu teu saeutik jamaah nu di dieu nu eureun ngriditna teu saeutik bebeja ka kula motor nu kreditan bener selesaikan imah kreditan dagangna anu tadi main bank itulah ceknya nanti alhamdulillah paling nitip di bank teh lantaran keselamatan mun mah bener oge cek kiai teh cenah moal kebal di alhamdulillah ieu nu ngaji di dieu nu bebeja ka kula bae puluhan berarti kan aya kasieun kan sieun yang rugi dagang sieun batur mah sieun urang Bandung urang Karawang urang Mamana sarian aya nu ieu la iyalah la ayatil liqaumiyat mudah-mudahan orang gawehan diberesieun dibere mikir dibere caang hate urang dibere timbul ster nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.